kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar kantenan tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah iya tak kitu ayah dengekeun singga beleg deuleuan aya alah tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana it's not the song but the singer behind the song jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina da loba ayeuna mah artis ongkoh nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar ban naudzubillah summa naudzubillah is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunah atuh. Kata-kata sinden sorana ngeuna tuh. Gara sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini heeh. Ulah rikman aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kesayan. Di dunia orang barang Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Kumpul euy.
rahasia nanaonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli heeh di meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kamajuan ai batur aya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kamajuan kitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan aya nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon nambah heula aya sound system eueuh memran ge bae dieu batu merak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah asa teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sajen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain bande umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mah murah asih dijabah nepi
nepikan nepi karena taneuh teh bobogaanana. Manjangan Lain suku nu monokan. goblok deh. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh Minang dipanggil ke kantor polisi aing. ngadalang Lain masih mau ke radio. Oh, ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh pauleun pan beda sisok maneh out. Hahaha. Pati ka dieu kaharep. Kaulah nun Gusti. Ayo pikir saeunaon. tuh da ngageblek Bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing. sisok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon Lalakon Bang Narayana. Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca Bae itu kumaha aing we lah. ai bang Narayana teh naon Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok Bae da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. coba Nya, ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin. ampun Dedeh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani. naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek Atuh gede-gede amak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh ka ieu. banyak goblok dina zaman Arimi aya teater Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning hobi aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Nya. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh teh. Purbakesa teh teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah pocing ieu. coba duh Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping.
Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaulanon aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu delo itu gening. Aduh, gening si cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang kaharep dulu jak. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ha? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira ta urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Ngerti sama poe. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna.
Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayedakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kayak geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu ini mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Soka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, sakit Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung.
Toed. Sairan. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh walet. Walet pasti loncit ku dedika. Eta di sadana meureun piur ku tutut munuk naon teh Cangkurilang. Manyar. Manyar. Piit. Galati. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah pakai hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ko aing. Giling bisa, goblok siya. geuning bisa sia teh Puas siya kataripu ko aing. Oo, alah. Pakai ngareretan. paingan geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha paingan jembling Sakit cararaan. duh padahal geunah wayah ngigal duh Lain naon maksudna? lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan Sakit tuh kena beberebetan. tah eta mah geunah kadenge aduh geunah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah aduh Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, geunaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba dah tadi sada. nah sia teh sorat teh gede-gede teuing Pacar gede-gede jadi si budak. rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Guru. Berlin Group teh hah Berlin Group Berlin Guru geus ka sohor sama di Bandung mah. robot Berlin urang mana teh robot teh ih Aya budakna naker si eta. Hah? geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we Ya, datu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena. hah Sia budak naker. innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing Naon si teh? teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we ah cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeg doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon Parah pisan euy. wah teu mungkin sia tina roromeheun maot Ya, kemana karep
cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan dulu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain goong sate anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing kadang kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah tuh nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sia teh ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana heeh tak urang ayeuna megat api-api mah
urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak heeh kumaha lamun teu percayaan paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna da urang mah usahana tinu kieu oh da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek heeh tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh heuh apa eta teh ladang ngabega teu nya da aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot hartana apa eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh satina kabinda-binda teuing ngomong ka mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teh deuleu doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teh kumaha atuh sangkan eta kieu ye carana pan loba warung heeh tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo sariwana goblok iya alah salah kabeh oge lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat rek nangapayang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk luka deui asukan aing mangisuung nuhun agan naon ke seri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulu
aduh edan sia siksa kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai tuman agar waras siksa paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le jelema tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh teh mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboreman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pogo da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh
Gemul mah didinya kaleren Haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana orang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah para dijualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tatangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heeh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh tah ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti
Maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Syaralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema ya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo. Aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177-na. Oh, ada geuning da 5, geuning asli mah. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ya. Nya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh, bener euy. Iya. Ai ka 8 cik sileing naon? Dahar. Pek, sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro. Tapi heueuh eta aduh ampun. Aduh. Sapuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Jaku kitu nama adena teh ku balalan nar tapi salah itu. Ayo mana rek namahan deui 11. naon Nyaring manya sare wae. tuh da bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh. Ya. Kaharti tauhidna euy duh. Duh, kaja kereta karti cenah. 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae Ngeus goblok ya. Aduh, ampun. Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain. Aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Pamadegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet si laing ku ayana agama. Ayeuna si laing dek neunggelan dewek eta teh hartina si laing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet teh maneh lin. Sadet bener sia. Heeh. What? Usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia sok. Hayo. Dah aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, alah anjir. Woi. Luar
luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah euy tah ya anjir Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kena sareng pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kukurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan we kamana we karep ya Allah hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya aloy tuh hai abdi ya tuh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teh ngejat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan to pick up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya putung wait dia up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing pas kana kacapi we pas karet ya up didobal kan ya up well ya tak ya iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh anjing tuh kejadian spektakuler mah naon nanti kadeuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa
muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Holil naon mangih musuh sok itu buratna aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan da teh mah aneh atuh ajianana teh kilat bajra saha teh tuh itu satria ai Gatot Kaca Pancabraja eta mah teungeulanana atuh teh ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu oh terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Pancabraja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy layan ni wara deui teh mah nyaan euy ah ai kana wujud mah notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka teu ngahampura ka aing hampura we pernah sakitu oh aya hampura mah teu nya teu naon wah teu cios deui wae otakna si eta kabina-bina nya euy hese dipake ngala duit ampun Hese dibawa dari barat tong ngahampura atuh moal prak mun belegug oh teu ngahampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeun nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajagok hidup teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek Pancabraja kilat bajra deuleu nya aya teh rasakeun sia kulajar kilat bajra ya Allah tangke Silaing mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian
tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebutan aya kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Aya deui teh Pancabaraja. Pancabaraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Udah malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan dah malah. Sing tiga. Dong nyeun pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Heuh. Aduh, lamat pisan otak. Nya, anjeun oge geuning. Kilat bajra, deleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Pancabaraja. Pancabaraja, Pancabaraja, Pancabaraja. Pancabaraja. Woi, Pancabaraja. Walah, Pancabaraja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh, goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.